Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudi sareng bidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu urang neraskeun hanca dongeng anu katunda kalayan ngebantun jajar carios Si Lalai Bodas. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng anu basajan malah mandar janten hiburan. Atuh kabaraya anu setia manco kanongeng Mang di manawi ayana mugia sadayana aya dina kesehatan lahir sindarangan batin dilalancarkeun sakarupinanya. Manggengan nuhunkeun kanu parantos sakreb pon kitu di kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyang kolongting kana waktos urang sami-sami dangukeun iku materasna ieu carita Si Lalai Bodas. Sok kaparayun sadayana. Mitra kaum dang ulah cuwe atuh nya asih teh balik ka imah. Biiti mani bunga asa ngimpi. Lamun jadi anak teteh geningan cenah mulang dina kayaan salamet. Barang ditalek teh bet bisa bebas dina cangkraman urang kumpeni. Laju wae dicaritakeun geus ditulungan ku Si Lalai Bodas. Malahan mancenah lian di geus ditulungan eta Si Lalai Bodas teh geus hasil ngaburak-barik ngabubudak urang kumpeni. Jadi nyai teh ditulunganku Si Lalai Bodasnya. Mohon telepat mah. Nya teu sangka doa mah teh bet dijabah. Manajan sanyana manggeus ponok harapan. Terus terang mah teh geus salempang ku kasalamatan maneh. Ngan bae mah teh terus we nanadakeun mah kawasa menta nyai ditangtayungan disalametkeun. Jeung sanyana mah teh kadatangan saurang jajaka. Eta jajaka teh ngababarah ka emak. Ngarah emak teh yakin kana pitulung Gusti Nu Maha Suci. Samalah macenah eta jajaka terek nulungan ngabebaskeun maneh sagala rupa. Ken aku mah rupana anu geus nulungan maneh teh nyai. Ari rupana mah teu jelas mah. Da puguh make teregos. Jadi emak teh kungsi kadatangan saurang jajakanya. Anu ngahaja we meureun nepungan ka emak. Tapi nah urang mah na kitu mah bet emak bet dipangkeun panggih jeung eta jajaka sagarupa. Ih nya teuing urang mana ana mah nyai. Ngan eta jajaka teh ngahaja datang nepungan ka emak anu emak teh keur ceurik harita teh. Nyeng cerikan maneh. Emak dibeberah malahan mah bebejarek nulungan. Sugan teh nulungan teh eta jajaka. Heug teh geuningan make teregos sagala rupa. Nyangan aya nu aneh mah. Aneh-aneh kumaha nyai. Abi teh dianterkeun dijajabkeun dugi ka sisi lembur. Si Lalai Bodas teh sapertos geus apalin we ka lembur abdi mah. Allah kitu ku tantenya. Nya atuh poa meureunan eta jajaka teh Si Lalai Bodas nyai. Ulang wae duana teh pati ngaharulang. Nah nya cenah eta si jajaka teh Si Lalai Bodas anu geus nulungan Nyai. Tapi bisa jadi mah eta jajaka teh Si Lalai Bodas geus nulungan abdi. Nah kumaha rupana mah. Ih nyai rupana teh kawilang kasep. Masih ngora kene saluheureun maneh saeutik meureunan. Lamun seugnya eta jajaka teh Si Lalai Bodas. Nya hebat nyai geus bisa nulungan malahan mah bisa ngabuburak urang kumeni sagala rupa. Mohon mak. Eta Si Lalai Bodas teh pangartina luar biasa. Jago bayaran urang kumpeni gedepikeun ka ajal binasa. Najan sorangan bisa ngabuburak kumpeni. Henteu teurak dibedil emak. Kutan teh kitu sakti atuh nyai nya ari kitu mah. Paingan atuh wanianan yang hareupan kumpeni ku sorangan ari teu sieun ku bedil mah. Nya untung abi teh kabujang ditulungan ku Si Lalai Bodas mah. Cacak-cacak lamun teu aya Si Lalai Bodas mah abi teh bakal jadi korban aki-aki kurang ajar. Abi teh pasti bakal digadabah digugunasi ka kahormatan mah. Sanyana abi teh reuwas kareureuhnakeun. Nya nyai geus ayeuna mah garareureukkeun. Pasti maneh teh soak. Mudah-mudahan we atuh ulah kajadian deui. Urang kudu ati-ati ulah nepikeun ka nya kacang kalaku urang kumpeni. Kitu mitra kayaan Nyai anu geus balik ka imah. Pikeun Nyai mah asa katulungan pisan ku ayana Si Lalai Bodas. Sedangkan ari Si Lalai Bodas anu tadi jadi bahan catur teki warigis aya di perkebunan Tuan Yansen.
Si Darja alias si Acun teh geus pabaur jeung para pangebon. Anu katempo kakara marulang napugu kayan teh kapan geus sore. Jang Manor, kamana wae atuh ari Jang Manor teh name muli. Terus terang bibi mah, yeuh kalengitan pisan. Katempo bijem teh ngoloyong nyamperkeun marineuneun carangga. Anu ditanya teh poka atuh gancang nembalan. Nya Bi, pasti lemur heula. Kapan abi teh rek neangan si Ima teh ya? Kumaha nanggeus timu jeung si emak ujang? Nya nu diteangan teh ate anu leungit duka ting kamanan hangung sinah kamana teh? Nya Bi, aya di lembur kan hanjakal balik teh geus karingaran. Si Ima teh geus tilar dunya kari jenatna. Ukur panggih teh jeung pajaratanana, Bi. Karunya teman ujang. Kitu kutan teh alah sing sobar ujang. Meureun da geus titis tulisna ti dituna. Jeung di kudu karandapan kajadian sarupa kitu ku ujang teh. Kon kitu deui emak ujang, geus nitih kana wanci, geus nincak kana mangsa, namulang ka alam kalanggengan. Pokona mah sing sabar ujang, sing sabar. Nya nuhun pisan Bi. Jeung di memang geus kudu kituna meureunan. Dengan apa teh mau ujang? Anu diteangan teh geus saya di kieuna. Nah nya ujang. Mohon bah, si mate kari jenatna. Holoh, abah milu sedih jang. Mugi awi si mate ditampi man Islamna di tempat anu nikmat monggo Allah. Pun kitu deui ujang teh sing sabar. Geus kitu bareng kuduna. Najan ujang kiwaring geus teu boga idung jeung bapak, anggap we abah teh ganti bapak. Nya ujang, bibi ge ulah diasa saha. Anggap wae bibi teh ganti indung ujang. Najan ujang kiwaring geus pahatu lalis teu boga indung jeung bapak. Ulah sedih, ulah keung aya bibi kitu tah. Nya nuhun pisan kana perhatosanana oge pangangkenna. Abdi teh moal leungiteun teuing lantaran bibi, abah jeung nu sejenna teh sakitu nyaahna. Sakitu perhatianana. Kitu mitra kayan si Darja anu geus mulang ka perkebunan. Ayeuna mah urang caturkeun deui urang kumpeni. Tuan Dames Letnan Regen sabarakan cate anu malabur ti lemur Jalaterang. Sararea teh barali ku ka pos atawa benteng pertahanan. Ngarah aman tina udagan si lalai bodas basa geus aya di jero benteng. Tuan Regen jeung Tuan Dames ti alubaran we pikeun urang kumpeni nu aya di eta benteng ngarasa kaget. Nah cenah Tuan Dames teh beut menang gangguan ti si lalai bodas. Anak kitu mah si lalai bodas teh tetela. Tindak tandukna teh teu waleh ngaganggu we kana usahana urang kumpeni. Sabada di ubaran mah Tuan Regen jeung Tuan Dames teh badami we mitra. Duana teh laju ngarobrol. Regen, we meeting acting on the name of the lalai bodas. The pension houden ook at the lalai bodas modern kepanchen and kedawadan. Cik si Tuan Dames cacarita ku bahasana ditujukeun ka Letnan Regen. Lamun cek bahasa urang nama cenah, urang teh kudu ngalakukeun tindakan pikeun nyangkalak si lalai bodas. Kumaha bae carana? Kudu sagancang na cenah dipaehan. Pok atuh Letnan Regen teh nembalan. Ja, meneer. Ik kan het checken. Lalai bodas kan het worden. Activiteiten zolang in de en substantial at the company. Nya cenah Tuhan saya oge moal tinggal diam alias moal rek ngantep. Si lalai bodas teh kudu sagancangna diungkulan satungtung masih kene hirup bakal jadi panghalang, bakal jadi harangan harungan pikeun lumangsungna usaha urang kumpeni. Atuh Tuan Dames teh menta ka Letnan Regen ngarasa gancang nyieun tareka anu jitu. Sokomo cenah ukur jang hareupan jalma saurang piraku manahe hese-hese teuing. Kapan urang kumpeni teh geus kasohor jago taktik, jago politik, ahli dina merdaya musuh. Geus loba jago jeung jawara anu taluk. Malahan maloba wewengkon anu geus hasil dikawasa. Kukituna lewirang kasebutna lamun hanteu bisa nyangkalak si lalai bodas. Sokomo kapan Letnan Regen teh jalma kepercayaan kumpeni.
anu boga keahlian dina yang harapan rupa-rupa halangan harungan. Cek Letnan regandeken cenah urusan silai bodas mah moal arek diantepkeun dina waktu anu handelila bakal kacang galak. Najan cenah silai bodas sakitu gagah saktina. Pirake cenah jalma saurang bakal neangan rupa-rupa cara nyieun reka perdaya. Mitra kaum dangu atuh kancangna carita. Sabada babadamian Letnan regende marenetahkeun ka anak buahna pikeun nyebarkeun beja ka sakumna rahayat urang pribumi. Sing saha-saha anu bisa nyangkalak silai bodas bakal diberi hadiah anu kawilang gede, menang duit 1000 gulden. Oh, pokoknya kamu orang sebarkan ini berita. Siapa yang sanggup untuk menangkap memenggal kepala silai bodas, kasih hadiah besar 1000 gulden lah. Hanya tuan, kan urusan gampang nyebarkan gitu malah. Pokok namanya nyaho-nyaho sumebar. Ngon bae nah bakal aya jalma anu daekeun sanggupeun pikeun nyangkalak silai bodas. Da pasti ariku hadiah nama kabita. Ajan sanya nama kuring kabita ku hadiah nama tuan. Ngan hanjaka. Oh nya pamohalan bisa ngungkulan silai bodas. Kapan dudungan kuring oge sakitu gagah saktina. Oh nya. Bah Jarod nepikeun ka tilar dunya. Ari cek pamikiran kuring mah tuan. Bakal mangih kasulitan. Sajalma mana tuh anu bakal mampu pikeun nyangkalak sok komo bisa maehan silai bodas. Oh jangan berkecil hati. Di atas langit masih ada langit, nih. Kita coba cara yang ini seperti yang sudah X lakukan kepada orang-orang yang berani melawan company. Sebegitu hebatnya tetap bisa tertangkap. Kita adu dombakan, nih. Dengan para jawara-jawara sakti lainnya. Oh, ya tuan. Ebang alus eta ide teh tuan. Ngan bae ari cekuring macek tadi ge asa hese neangan jalmana. Lantaran kapan Bah Jarod teh kasohor sakitu sakti boga ilmu rawarontek. Ditemak geus bae bisa hirup deui. Tapi ku eta silai bodas mah nepikeun ka paehna tulus paehna teh tuan. Jeung duka ting ka mana tah layonna teh. Pokona mah bakal hese tuan neangan jalma nu bisaeun. Itu pikeun nyangkalak atau ngojoran silai bodas. Aik punya keyakinan bakal ada orang yang mampu, hari cekuring mah tuan. Ari anu miluan sayembarang pasti bakal loba. Pangaranan kabita ku hadiah na tuan. Ngan ari mampu jeung hanteuna mah nya cek tadi oge asa hese lah tuan. Neangan jalma anu leuwih sakti batan Bah Jarod bisa mapakan kasaktian silai bodas. Kita coba dulu cuheng. Karena mencoba adalah pengalaman, nih. Kita tidak bisa menduga siapa tahu ada jago yang lebih sakti. X tahu karakter orang pribumi. Yang penting kita kasih uang, kasih hadiah. Bisa diadu dombakan, nih. X sudah berpengalaman. Sudah banyak kasus orang yang sakti. Bisa dikalahkan dengan temannya sendiri, nih. Tapi tuan, lamun saya bara gagal, jalma anu sanggupeun silai bodas teh tetep teu bisa dicangkalak, teu bisa dipaehan. Aku mah tuan, kita susun rencana yang kedua agar supaya itu silai bodas menyerah tanpa syarat, nih. Iya tuan. Pokona masing percaya we ka tuan Regan mah atuh euy. Lantaran geus pangalaman geus kasohor. Loba ngaresekeun pasoalan anu sulit euy. Ari cekuring mah najan silai bodas sakitu hebatna, sakitu saktina. Pokona bakal beunang lah kumaha carana oge. Percaya ka tuan Regan mah. Cek upas mi rumahiran caritaan ngerasa yakin kana kemampuan dununganan. Atuh si cuhege kiwari mah percaya we cenah. Mudah-mudahan bae atuh tarekah tuan Regan teh bakal ngabuakeun hasil. Gancangna carita si cuhe pun kitu di para upas nyebarekeun beja ka sakumna rahayat. Geus nyebarekeun salabaran sing saha jalma anu mampu pikeun nyangkalak silai bodas dina kayaan hirup atawa geus bae
bakal diberi hadiah anu kacida gedena nyata 1000 gulden. Pikeun rakyat urang pribumi mah anu memang jalma biasa. Henteu katarik ngajan diayakeun sayembara oge da keur naon cenah kapan si lalai bodas teh anu salala ieu nulungan melaan ka maranehanana. Tapi kapan jalma teh henteu sarua sok aya we jalma nu mahiwal. Aya urang pribumi anu kelu manehna mah hianat katarik ku hadiah ti urang kumbeni rek miluan sayembara. Henteu mikir lamun si lalai bodas sanyana mah kapan da teteh pajoang anu melaan batur salamur jalma anu cinta ka lemah cai miharep bisa ngusir kaum panjajah. Tapi pikeun golongan jahat mah eta teh dijadikeun hiji kasempatan bekal nyorang kasenangan cenah lamun meunang hadiahna 1000 gulden deh. Jeung deui katarik perhatianna ku eta ngaran si lalai bodas. Nah, kumaha cenah kahebatanna si lalai bodas teh nebikeun ka disayembarakeun sagarupa. Mitra kaum dangu atuh ganjangna carita beja-beja geus sumebar. Geus bisa dipastikeun bakal loba jalma anu neneangan si lalai bodas ti suklakna ti siklukna. Atuh kiwari mah kapilemuran teh loba larariwat para jawara anu kuneneangan si lalai bodas. Rame mah rame ite barung teh lah. Kan hanjaka. Udah datang teh para jawara wungkul. Teu saeutik anu ngadondar maji. Jeung dieu teu saeutik anu kalaburu teu malayar. Ari ditagih pala karek maehan. Cek si Mamang mun anu boga warung keur ngobrol ka batur salemurna. Nya batu ku hanteu nya. Bet aya sayembara sagala rupa. Loba para jawara anu kalantang kulinting ngelengan si lalai bodas. Malahan mah tumanya teh bari maksa. Bet aya ya be eta jelema teh kabitaku hadiahna sagala rupa. Nya lah. Anjeun boga kabisa dipake nyangkala kasasama. Kapan geus apa si lalai bodas teh anu bajoang ngalawanan urang kumpeni anu geus kanyahoan sepak terjangna teh ngawut-ngawut perkebunan ngancurkeun urang kumpeni. Terus sareng kuring mah teu ngarti naon dina otakna nya euy. Alah, boga kabisa boga kabeguk teh kalah dipake jahat. Kabitaku hadiah kabitur catur ke urang kumpeni. Sok padahal mah kapan geus kanyahoan kumpeni teh sakitu licikna euy. Nya lebah dieu kalemahan bangsa urang teh yeuh. Beunang ka bobodo, beunang kareka perdaya. Sok padahal mah sakur-sakur jalma anu boga kabisa ngahijikeun diri teh pikeun ngalawanan urang kumpeni kawa si lalai bodas meureunan. Nya eta urang kumpeni teh bakal kawalahan. Teu nutup kamungkinan dina waktu dengan sakedeung geus kausir ti lemah cai urang. Nya lah. Tadi dieu euy. Perluna jalma kawa si lalai bodas teh anu wani ngalawan ngahudangkeun semangat pikeun yang hareupan urang kumpeni. Sabab kalolobaan bangsa urang teh caricing wae mentingkeun kapentinganna sewang-sewangan. Cacak-cacak lamun kuring boga kabegug mah dina ilmu silat. Rek milu we mantuan kana perjuangan si lalai bodas lah. Kana jakal kuring mah teu bisa nanaon. Nya sarua kuring teu bisa nanaon. Sieun we yang hareupan badieu teh. Memeh usik ke meureun geus didorhos manten alias ditemak alias dibedil. Nya beda aing yang hareupan bedil mah tuh euy. Lain lawanan urang. Basa keur jongjon ngobrol teu kanyahoan aya jalma nu datang. Kiwari teh geus aya di hareupeun warung. Atuh nu duaan deh jongjon we handeng ngeuh. Lantaran nu datang teh sanyana lain jalma biasa. Lengkah-lengkah sukuna teh henteu kanyahoan. Pok eta jalma nu anyar datang deh cacarita. Punten bade tumaros. Nah enya cenah aya sayembara. Nu hadiahna teh 1000 gulden. Sing saha jalma anu bisa nyangkalak si lalai bodas. Cek eta jalma tumanya puguh we atuh nu boga warung jeung baturna teh kaget nah saha cenah. Nilik tina tangtungan mah lain jalma biasa. Pangawakana teh ngeusi make baju anu memang lain baju biasa tapi baju jawara. Make baju pangsi hideung bari jeung diiket barang bang semplak. Nah saha ieu teh kisilah teh? Nya saha kisilah teh? Ngaran kuring katelah mah
Si Adab Lanyap. Oh, jadi jenengan teh Ki Adab Lanyap. Semuhun aya sayembara. Nyata nu diayakeun ku urang kumpeni sing sanu ngengengkeun cenah nyangkalak silai bodas. Bade dipasihan hadiah 1000 gulden. Alah, pami kitu mah henteu salah dedengean. Nuhun kana bejana. Ayeuna abdi bakal milarian eta silai bodas. Tapi ke nah uninga di mana eta padumukan silai bodas teh? Ih nya duka teuing Ki. Abdi kita terang di mana eta silai bodas mah. Kapan cenah ceuk beja datangna ge teu kanyahoan. Ngan bae sering teh ti peuting ngaganggu peka perkebunan urang kumpeni. Oh, jadi kitunya. Paingan atuh disebut silai bodas. Da eta badi salai bae pagaweana teh. Bapakku datangna peuting neangan urang kumpeni. Alah dat janten salira teh bade ngiringan sayembara ieu teh. Nya henteu salah. Abdi teh bade ngiringan sayembara. Anu saenyana mah lain kataji ku hadiah-hadiahna teuing. Tapi panasaran ku eta silai bodas anu cenah hebat nepi ka disayembarakeun sagala rupa. Abdi teh bade nguji pangarti, bade ngajajal pangabisa. Margi kaitu ka dieu teu acan mendak lawan anu hebat. Nguriling neangan tanding, anja celang neangan lawan. Tah itu saenyana mah aya nguji pangarti we, aya ngajajal pangabisa. Sasat ayeuna teh keur ngalalana. Eueuh kutan teh kitunya. Punten yeuh Ki. Ari saur abdi mah teu sae ngiringan sayembara kanggo naon. Margi kapan eta silai bodas teh sasat musuhna urang kumpeni. Ari urang kumpeni teh kapan musuh urang sararea. Anu salari ieu teh nyangsarakeun ka urang pribumi. Ih, eta mah lain urusan. Kapan cek tadi oge teu kabitaku hadiahna teuing. Tapi ajurungku kapanasaran hayang ngajajal ka eta silai bodas. Kuring teh hayang nyaksian getih sorangan cek paribasana mah lantaran salala ieu teh can manggih lawan anu kuat, can kungsi adu hareupan jeung jawara anu gagah. Tah kitu. Eueuh kitunya. Punten yeuh. Hari saur di sim abdi mah saena mah nya gaduh katiasa mah mun tiasa mah sapertos silai bodas merangan urang kumpeni. Gaduh ilmu teh dipake manfaat. Har kalah ka mamatahan geuningan. Cek si Adab Lanyap panonna molotot puku we atuh si Mamang teh menireuwaseun. Sanajan ngomongna lemes jeung deuihan teu pikasieun. Tapi kangaranan eta teh saurang jawara cenah anu ngakukeun can manggih lawan anu bisa ngungkulan kahebatanana. Atuh si Mamang teh gancang minta ampura. Alah punten. Bih kasih geung yeuh. Punten ieu mah nya samatahan. Ai katampi nuhun teu wae da. Sumuhun ieu mah. Eta we manglebarkeun kana pangarti sareng pangabisa salira. Nya eta mah urusan di sim abdi. Abdi ayeuna bade indit, bade milarian silai bodas. Mangga atuh ari kitu mah. Beda mangga. Mal si Mamang jeung anu boga warung. Mitra kaum dangu atuh eta anu nelah si Adab Lanyap teh laju we neruskeun di lamban. Lempangna teh lalaunan nyalsenaker ngan bae aya nu matak aneh. Tapak suku anu ditincakna teh mani nyeblok. Netelakeun lain jalma biasa, nyidem kakuatan anu pohara luar biasa. Mitra. Waktosna parantos teh nyekapannya. Segala urang tunda jajar carita silai bodas duy ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Atuh Mang nganunkeun dina sadaya perhatosanana nya haputeuna dina sadaya kakirangan Mang.
Saeulanan undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jak.